ila mu'allifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kantuna ajana halaman 73 pangluhurna dijawab atas kapenan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani ari dua nikmat eta makhoroja teu kaluar samawjudun anu aya makhluk nu diayakeun ku Allah maujud nu diayakeun anhuma tina itu nikmatani ai huma tegasna ari itu nikmatani eta ammatani sumarambah duanana likulli maujudin kasakur-sakur anu diayakeun ku Allah makhluk. Wala budak jeung teu meunang henteu likul limukawanin pikeun sakur-sakur nu diayakeun ku Allah aya maujudin tegasna nu diwujudkeun ku Allah minhuma tina itu nikmatan ai huma tegasna ari itu nikmatani eta lazimatani anu talajum duanana likulli maujudin pikeun sakur-sakur nu diayakeun layan paku tepecat anu huma tina itu nikmatani anu huma tina itu nikmatani sa maujudun nu diayakeun minal maujudati tina pirang-pirang anu diayakeun. Dina ieu hikmah Kiai Musonif ngajelaskeun tentang nikmat. Ceuk Kiai Musonif heulaanan ngabahas hikmah teh nikmat teh ngan aya dua. Kahiji nikmat ijad, kadua nikmat imdad. Ieu nu dua teh. Teu dijelaskeun ieu mah imdad jeung ijad nikmat. Ijad jeung imdad. Tah sakur makhluk Allah nu dijieun ku Allah moal aya nu bisa lepas tina dua nikmat ijad jeung imdad. Ngan makhluk Allahna aya nu sadar diri aya nu henteu. Rarasaan eta perkara nu dua teh lain nikmat. Nikmat teh eta we nu akur jeung kahayang manehna nikmat. Hayang sare tuluy sare nikmat. Hayang sare tapi ulah sare ceuk batur derita. Derita terus ripuh hayang sare teh sare ripuh. Dahga tapi ulah ngaleueut da bulan puasa ripuh teh ripuh derita. Padahal mah ceuk Kiai Musonif di dieu nikmat anu dipasikeun ku Allah ka anu didamel ku Allah teh aya dua. Hiji nikmat ijad jelegna wujud. Kadua imdad anggerna wujud. Eta nikmat. Datang artos nikmat. Tadi keur teu boga duit jadi boga duit. Nikmat.
Coba lamun leungit deui sanggeus aya nikmat teu? Henteu. Tapi anger duit teh aya. Tuh, aya anger ayana nikmat jeleg wujudna nikmat. Tak gitu kan? Nyan jalma anu teu makrifat ka Allah sok salah sangka. Kena-kena keur lapar tuluy dahar, leungit lapar, dahar teh nikmat. Padahal mun dipikir-pikir nikmat daharna atawa leungit laparna cisokan. Leungit laparna, lamun dahar teu leungit lapar nikmat teu? Kena dahar tuluy leungit lapar, nikmat teh dahar teh. Leungit lapar, Allah ngadamel leungit lapar anu dohir tina sabab dahar. Padahal mah lain datiah dahar anu nikmat mah leungit laparna. Tapi urang mikiran neangan duit keur dahar. Sabab ari dahar teh nikmat nepi ka poho ngaji poho salat. Balas neangan duit keur dahar. Sabab dahar teh nikmat padahal dahar lain dahar anu nikmat. Aya jalma gering diberi dahar nikmat teu? Eta dahar teh sing nikmat. Tapi lamun gering jadi cager nikmat teu? Nikmat. Jadi cek Imam Ghazali ieu nu ngaran nikmat sabenerna di dunia mah hilangnya derita. Sok eta nikmat mah. Waduh, geus beda deui wae ngaji aja dulu. Mata kula eureun ngaji itu na mobil sim geuring aya ulah eureun ngaji. Duka menang saha ketika apa-apa aja. Pira aku malaikat. Aya na mobil tadi saha nu mapageut. Saha ye nu ngaranna ulah eureun ngaji. Eta teh tos ngaos di Majalengka teh ditu. Jawab sim geuring sabada boboran kaping 3 langsung ngaos di Majalengka terus di Majalengka nepi ka kaping 12. Ayeuna ngaos, engke lohor ngaos, wengi ngaos. Orang aruyan we kiai Majalengka dan nutur-nutur kan. Aduh. Ari balik mobil aya aksaraan. Tentu nyatanya geus aya keun antep. Tong eureun ngaji. Jog sim kuring tahun hareup bongkar ieu teh. Ganti cing teh. Kumaha ngaji sing ikhlas. Hayo eta eureun ngaji ari ngaji teu ikhlas niku. Engke tahun hareup deui bongkar deui teh. Lah kitu ari ilmu nu maju mah kan. Lain ti bubudak nepi ka kolot kitu. Ti mimiti salat diajar 7 tahun hayang surga. Geus aki-aki salat hayang surga keneh wae. Teu maju atuh teh kitu. Kecing teh tahun hareup bongkar deui tah. Ulah ngaji ikhlas. Amal sing musul. Amal kana ilmu ladang ngaji sing musul. Tah nepi ka dinya cing. Eta kakara geus nepi kana tujuan. Ieu tong eureun ngaji mah teu nepi ya kade. Si jalma tong eureun ngaji terus aing mah ceuk ajengan dia tong eureun ngaji ngaduk-duk tapi teu ikhlas ngajina. Teu jadi amal. Nah gitu kan. Mantap ilmu mah semakin tambah umur tambah ilmu. Maka ilmu manggih nu aneh deui. Naon sampai diburukan terus ku Allah. Beti baheula kitu ngaji. Naik deui. Ieu tas ngaji bulan puasa ayeuna nya. Gitu. Ti baheula can ngadenge ajengan rangkeun nikmat. Ngan ukur nyebut bohong nikmat. Baliat bohong kamari geus kitu. Ayeuna mah diterangkeun. Nikmat teh nu aya di dunia nu disebut nikmat teh namun hilangnya derita. Haus, tuluy ngaleueut, leungit dahga, nikmat, lain minumna. Ya mau neon duit keur nginum. Nginum sirop, nginum AO. Eta mah neangan nikmat nang nginum. Ulah neangan nikmat anu sabenerna mana nikmat dunia anu sabenerna mah hilangnya derita.
Wah, sumpah ya kan. Jadi lamun duit datang masalah jadi selesai. Selesainya masalah nikmat lain duitna. Ya mau hayang duit. Tapi masalah itu selesai. Aya duit itu jadi masalah, aya duit menang maling jadi masalah. Duit itu barokah jadi masalah. Maka aya bahasa ulama, ibadah ikhlas solusi, dunia teu barokah problem. Ulah atoh kedatangan dunia dan teu barokah mah jadi problem. Kacau. Ad-dunya akdarun. Ari akdarun teh logat harfiana pirang-pirang kotor. Padahal makna nu sebenarnya mah akdarun teh pirang-pirang kekacauan. Namun orang hidup di dunia, wah jadi kacau. Sabab dunia sok ngacau teh. Dunia jeung eusina ngacaukeun hirup urang lamun teu barokah. Sehingga boga pemajikan jadi kacau lamun teu karasa boga pemajikan teu soleh kacau hirup. Boga budak lamun teu soleh kacau hirup, kacau. Duit datang teu barokah ngacaukeun hirup. Matak torojol duit tong ka ato, kacau moal ai hirup biasa geus boga duit. Aya bener anu kacau hirup gara-gara boga duit pamajikan ditinggalkeun aya kacau hirupna. Gara-gara boga duit inung bapak dibabukeun aya kacau hirup geus ngababukeun inung bapak. Tong maka toh matak ulama baheula mah mun datang dunia teh dicarekan heula. Terjol duit 100 juta. Nyumput buru-buru. Ulah hareupeun batur nyarekanana. Babal kehe sia make datang. Aing nyaho sia teh tukang ngacaukeun hirup jelema. Itu mang pirang-pirang babaturan aing gara-gara sia kacau hirup. Nesok ngaji jadi eureun ngaji ulin geus boga duit. Kacau salatna. Diinget kan datang duit ieu mun teu barokah kacau salat aing. Kacau rumah tangga aing, kacau iman aing, kacau hati aing mun teu barokah. Matak menek neangan rezeki nu berkah. Ari rezeki berkah jawabanana ngadaguan pertanyaan jawaban tilu-tilu. Pertanyaan. Hiji, di mana neanganana? Kadua, di kamana digunakeunana? Katilu, kumaha cara neangan jeung niatna. Lamun bener jawaban nu tilu kakara eta harta barokah, salah ngajawab nu tilu boro-boro tiluanana salah sahijina salah. Kacau hirup gara-gara eta dunia. Oh, rada tarikan mengaji ke puasa ieu mah. Aduh, bertemu atoh rewas aya nu datang dunia teh kan. Mun asal fakir jadi beunghar rewas fakir teh sieun kacau hirup gara-gara beunghar. Sabab ad-dunya akdarun. Akdarun kudratun kadaratun kadaro logatna naon ngacaukeun. Dagang payu loba duit awas eta duit lamun teu barokah ngacaukeun hirup urang, ngacaukeun agama urang, ngacaukeun tujuan urang. Oh. Kasih sultan nuliskeun make HP, handphone. Angger pulang balik capek mau dibalikan deh. Mikir ke bisa lemur jalan. Aing hirup kacau teh. Kamari macam si ibu aing kacau teh gara-gara boga salaki teu boga duit. Aya nama lain gara-gara dunia datang nu teu barokah kacau. Si ibu boga salaki tapi teu soleh, kacau hirup gara-gara boga salaki. Mending sorangan. Bener. Matak aya anu kapok aing mah moal boga salaki dia sorangan. Sabab kawin bakal laki goblok gitu. Ari kana saleh mah jadi berkah boga salaki, bener kan? Nu tadina teu salat jadi hayang salat gara-gara boga salaki saleh. Bener kan? Tak cekolot cenah ya hitung-hitung leuwih aya buayaan awewe boga salaki. Malain wae ngahareuyan. Anu dina leuwih aya buayaan sanu daekeun wajai. Boro-boro budak kolot ge kabur. Bener kan? Nah, lamun lamun soleh sedekah. Kade ulah rewas boga anak. Wah aing boga anak. Asal soleh berkah.
Gitu. Jadi naon? Jadi solusi. Budak soleh jadi solusi, pamajikan soleh jadi solusi, dunia anu barokah jadi solusi, ibadah anu ikhlas jadi solusi, ibadah teu ikhlas bakal jadi problem. Ari dunia kusut ayeuna naon cing? Lain sebab corona, lain sebab loba nu nyalakeun gara-gara corona. Oh jadi dieu. Lain. Gara-gara naon cing sok kusutkan? Gara-gara hate teu nyaho batur mah di masa pandemi kieu jadi kusut hirup teu tenang we. Naon sebabna? Ada solusi. Di mana? Di Allah. Asal masalah ibadah jadi solusi, dunia jadi problem. Tapi ditalungtik nu sabaraha ibadah ikhlas jadi solusi, harta nu teu berkah jadi problem. Jadi ibadah lamun teu ikhlas tetap jadi problem. Itu sanajan harta anu berkah jadi solusi. Bener. Keur pasia jeung pamajikan datang duit jadi cager. Bener aya solusi eta. Mitoha teu beunang ditanya gara-gara dibere udud jadi lain. Sama boga duit jadi solusi. Bener kan? Jadi solusi. Jadi itu masalah naon barokah. Ibadah usul jeung harta nu berkah jadi ikhlas. Harta nu teu berkah jeung ibadah nu teu ikhlas jadi problem hirup. Kacau hirup urang gara-gara ibadah nu teu ikhlas, kacau hirup urang gara-gara harta nu teu barokah. Sak dunyana jeung anu aya di dunya mun teu berkah jadi problem kabeh keur urang. Mata hirup tamah incu, tamah buyut, bukil liur. Naon problem kabeh. Datang pamajikan jadi problem, datang budak jadi problem, datang incu jadi problem, beuki kolot, beuki puyeng. So, batur mah lain, datang pamajikan, boga pamajikan jadi solusi. Tambah deui budak beuki soleh, sabab jadi solusi. Rezeki beuki jembar. Mata kieu kan ngupingkeun cariosan ahli Allah mah tari satu teh naon sabna raringkes ilmu teu kudu bulak-balik. Ieu mah hayang senang hirup, beunghar heula, pinter heula, neangan duit geus boga duit jadi senang. Wah belot. Belot teh parumus nu bener sama lain kitu. Loba nu beunghar jadi ripuh hirupna. Sabab singit dunia teu barokah jadi problem. Singit kacau hirupna. Ku sabab dunia adu loba sabab teu barokah. Gitu. Disangka we dunia ieu teh daerah problem jadi problem. Itu padahal mah lain etanana teu berkahna nu jadi problem. Salat ge ari teu ikhlas mah jadi problem kan. Ngaji teu ikhlas jadi problem. Sok jadi kiai jadi tukang nguruk teu ikhlas, insyaallah loba problem. Tapi lamun ikhlas jadi solusi. Singa. Jadi solusi kan? Ibadah syaratna ikhlas. Harta syaratna barokah. Ari berkah harta kudu sabab ngajawab nu tilu. Di mana? Ya harta di bapak. Bener tah di bapak? Kumaha cara neanganana? Menang nipu. Ngolok ka bapak, Pak. Jual we sawah teh aing hayang motor. Da isukan mah lamun geus bapak kolot pan aing anak lalaki nu tanggung jawab dijual sama bapak. Menang ngolok barokah mah. Salah neanganana kajen ti bapak. Ti mana? Ti bapak. Neanganana bener, salah. Geus langsung dicoret teu barokah jadi problem. So. Waktu narima duit rek beli motor mah nikmat tapi sakedeung diganti ku problem ge sabada eta. Kumaha gitu nubruk motor, nubruk batur, maot dikeram 12 tahun. Jadi meuli motor teh modal keur dikerem 12 tahun. So, jadi problem. Kapaham segitu? Geus lah panjang deui lah. Panjang-panjang teu hilangkeun geus kaharti mah geus. Mata cek padul hukama, hei murid ingat, harus selalu ingat kamu. Yang sekarang menjadi nikmat bisa jadi di hari esok menjadi derita. Kudu sing ingat urang.
Keur waktu ngora kene boga imah 3 tingkat. Wah gaya imah aing 3 tingkat. Hayang naik ka luhur tinggal lumpat sabab ngora kene. Dagoan geus aki-aki 78 tahun. Boga imah 3 tingkat. Naik ka luhur bisa teu? Disapukeun kudu wayana kudu mayar nyapukeun ngan dipake henteu naik ke kana 2 tahap geus nyorot. Keur waktu ngora nikmat boga imah bertingkat tapi di saat tua menjadi derita, betul kan? Oh. Waduh, rada tarik euy akang teh ngajina. Sok ingat. Yang di dunia menjadi nikmat bisa jadi di akhirat menjadi derita. Oh. Rada dijauhkeun masa mikir. Di dunia loba duit nikmat, tapi bejana ceuk nu maot nu beunghar teh nya kaleun maot. Tanyakeun kan geus maot sok coba. Ceuk nu geus maot batur mah ahli mukasafah bisa ngobrol jeung nu maot kan. Urang teh bisa teh. Batur mau kajabarut karoprop ge palagi. Ari barjah mah nu maot cicingna di barjah mah deukeut sampai jeroan alam jin. Lamun ti Tasik mereka ke Bandung ka dieu digentong. Deukeut biasa karanca ekek gentong mah. Tak bisa ngobrol jeung anu geus maot. Eta mah teu aneh ngobrol jeung geus maot mah. Kamustawan ge tajalli bisa betul. Ka Allah saking hebatna rohani. Gitu kan. Bejana cenah maot teh nyakal beunghar. Ari di dunia mah teu beunghar nya. Nyakal bapak aing teu beunghar. Tapi di akhirat mah fakir teh atoh nu beunghar nyakalan. Naon sababna? Hisabanana panjang. Da segala perkara ge dihisab, ditanya ku Allah ti mana ka mana ngagunakeunana kumaha carana nganana. Teu sanggup ngajawab nu tilu, salah jawaban nu tilu jadi siksa ke urang kabeh harta. Kabeh kekayaan urang urusan dunia nu dimiliki ku urang bakal jadi siksa ke urang. Mun teu bener ngajawab anu tilu ieu. Alus neanganana salah ngagunakeunana jadi siksa. Itu alus ngagunakeunana pake nyeun masjid, pake nulungan fakir miskin ngan goblok radang korupsi. Jadi siksa anger kene. Teu bisa nya disterilkeun. Pan aya cenah mugi Gusti ngabersihkeun perkara nu haram. Lain ledang maling pake nyeun masjid sawareh lagi. Ngabersihkeun teh kumaha kan? Itu haram nu itu ku Allah dimampukeun pikeun ngagantianana. Atawa ku Allah taala itu jalma diridokeun kajen teu dipenter ridho. Jadi di akhirat teu nuntut. Eta maksudna. Atawa amal anu haram maling ka batur 100 juta tapi boga sedekah 50 miliar katutupan tah? Katutupan gitu. Wa bi sayyi'atal hasanata. Mun boga gawe goreng tutupan kudu alus. Baheula aing keur budak sok ngalewehan indung. Ayeuna aing geus beunghar, ayeuna nyenangkeun indung. Kenaon nutupan dosa nu bareto. Itu maksudna kan. Lima aya nu nanyakeun, Kang, ari kitu nu haram bisa jadi halal. Pedah naon? Dina doa we pedah aya cenah. Muga-muga nu haram dibersihkeun ku Gusti. Mikirna saliwat. Cara ngabersihkeunana beda-beda Allah taala. Itu kan. Nyawatan nu di dunia jadi nikmat bisa jadi di hari akhirat kayak jadi derita ke rumah. Atau kulantaran gitu urang ulah nuju kana dunia tapi nuju kana ridho Allah. Neangan dunia modal keur milari ridho Allah. Terus gitu. Ulah dituju lamun mentok di dinya awas jadi derita. Ayeuna jadi nikmat di hari esok akan jadi derita karena bakal salah ngagunakeunana dipakai nyumponan ka hayang nafsu lain dipakai di jalan Allah. Itu mata katimul asoma harta urang nu sabenerna mah nu ku urang geus digunakeun di jalan Allah. Nu didahar ku urang belum tentu manfaat ke urang. Nu dibikeun ka anak pamajikan belum tentu manfaat ke urang. Tah kan nu geus ditasarrufkeun di jalan Allah eta yakin milik urang. Mata Rasulullah mencipta mah dibagikeun sasa sepingping. Saur bajona Gusti Rasul aya keneh aya kabeh Aisyah nu eueuh mangan sepingping jadi nu aya teh nu eueuh. Hari urang mah nu eueuh teh. Heuh nu eueuh nu aya. Mata kulantaran mung eueuh mah boga duit 10, 2 disedekahkeun.
8 dipakai ke urang. Anu pinter emang gitu. 8 keur aing, 2 anu can puguh. Di dahar ku urang dibikin ke anak pamajikan. Urang mah lain, Pak. Tapi kamu sedekah gara-gara inget ke anak, bisa sangsara anak aing. Mau sedekah loba aya. Eta kurang mikir tuh bener. Padahal ku energi bapakna sedekah ikhlas, bisa jadi anakna usaha gampang maju, bisa jadi milikna jadi aralus. Gara-gara kolotna bebeakan sedekah. Berkah energi spiritual anu aya di kolotna turun kana jadi anakna. Alus meuli. Karena bapakna loba amal soleh. Aya jalma anu bapakna tarang migawe kahadean, dibikeun ka anak kabeh, dibikeun ka pamajikan kabeh, goreng milik anak. Pak santri mah lila, ngajina pinter, tapi nasibna cicing di imah batur, di lembur batur boga pamajikan goreng anak. Bertatangga jeung jalma anu hararah kabeh. Gara-gara naon? Daya energi spiritual. Budak pemuda maju usahana, lobakeun sedekah ti ayeuna. Begitu disedekahkeun di jalan Allah, energi spiritualna bakal asup kana dirina, maturan manehna. Budak loba amal soleh waktu budak pas teh kawin ka urang Bengkulu, padahal di tempat anu teu bener, tapi aneh jalma karunyaeun ka si eta. Boga pamajikan soleh kabinana. Alus milih kan? Sebab alus amal. Coba jalma anu keur budak yang sara kolot, nyeri kolot, teu pernah minta dihampura, nasibna goreng kan? Boga anak boga pamajikan goreng adat, boga anak otakna belet. Atau pinter yang sara ka urang, da pinter teuing boro-boro imung bapak batur ditipu. Da pinter teuing. Jadi problem di rumah masih ingat. Loba budak anu alus padahal anak aing teh lungguh timpu salat nang geton. Ada boga pamajikan goreng ada. Sangsara ku sabab pamajikan kacau hirupna. Gara-gara naon? Teu aya energi nu jadi kolot nu alus do turun ka anak. Matak salagi urang mampu nyieun ka alusan. Muga-muga anak urang digampangkeun ku Allah sabab energi spiritualna urang ka. Itu tek loba sedekah aing hirup sugan we anak teh. Ku Allah diberi nasib nu aralus. Sabab amal loba budak anu manehna padahal kolot nu melakna. So. Salah sejina anak kiai ngajina teh sabaraha tapi kiai na jumhur bapana. Boro-boro bener ngaco ge sok bener ku batur. Itu tapi bapakna anu teu gaduh energi. Budak lo bener pinter ongko aing can percaya ka si eta. Batur teu aya percaya. Coba energi spiritual nanti ayah. Bapak nang seribu ngawuru, kalau terang seribu ngawuru, energi spiritualnya turun ke anaknya ngaji bari hees, pinter ngaji. Kita anak kiai goblok hees, tapi anak budak bisa lah batang ngaji. Keur budak si eta teh apal aing sok ngajakan maling lauk ka bapak nanti. Aing bisa dibawa, tapi ayeuna solehna aing lebih ka era. Soalnya energi spiritual menjadi bapak turun ke anak. Sabab ripuh menjadi kolot. Kulantan ripuh urus umat, nepi ka kulawargana diurus ku Allah. Intan surullah yansurukumullah. Keluarga maneh mah ku aing ditulungan. Jika terulungan tuh abdi-abdi aing nu hayangan balik ka aing. Capek kolotna nguruk batur, nepi ka budakna poho teu kawuruk. Kumaha ngajina jadi gampang. Asal ngupi sakali bari liwat ge ngartieun tu bapana. Jawab naon? Darah mah kuat, darah budak, darah bapak. Nah gitu. Sok tingali Pak, lamun bapana tukang nyieun hasupan, budakna nyieun hasupan terpet hese. Bener. Da geus darahna eta geus kuat. Bapana jago alfiah, budakna ngaji alfiah mah pati hese kan. Bapana ahli tauhid, anakna sakilat oge geus langsung paham kana tauhid. Sabab naon? Rohani bapana aya di anakna teh darah teh rohani kan. Sabenerna. Mata kudu dipilih turunan eta turunan alus jadi alus. Jadi turunan teh hitung teko aja gelas. Nah teko cikopi bisa di gelas karena gelas jadi cisusu. Bisa cikopi deui karena ciherang deui entek tingali. Patpar bidati din taribat tiadakan. Pilih agama heula, sanggeus milih agama wadinatin wa nasibatin. Sanggeus milih agama milih naon turunan.
tapi teu mutlak turunan. Sabab jalma kumaha babarengan. Turunan kiai, anak kiai, incuk kiai, hirupna jeung garong insyaallah ngagarong. Ya anak garong ngan kulantaran teu diurus ku bapana ulin jeung anak kiai salat. Anak kiai ninggalkeun salat, ari anak garong jadi salat gara-gara penting. Nu mata pergaulan teh babaturan teh penting kan. Ulah dianggap teu penting. Imam, ba'ah, sok kan. Madrasah, ba'ah. Artinya di imah aya indung, al umum madrasatul ula, indung. Maka kalau boga pamajikan soleh, insyaallah budak-budak dididik soleh ku indungna saben soleh. Namun teu soleh indungna, mau ngadidik anakna ge teu soleh kumaha indungna we. Sok titah ka madrasah tara diajakan ulin we ka mall ka mana ka sibuk ditu ka dieu. Nya anak teh apalna naon atuh kan? Kaduana madrasah, engke aya guru di madrasah. Katiluna bi'ah, ba'ah bisa bacana naon babaturan lingkungan tak eta. Mata ieu jalma teu pati alus turunanna, ngan hirupna nuturkeun kiai, insyaallah alus kan. Sabab kumaha dituturkeun. Tah kitu. Tah jadi nikmat teh aya dua, nikmat ijad jeung nikmat imdad. Eta talajum moal aya makhluk nu teu ku Allah diberi nikmat ijad jeung imdad. Jeung wujud Allah nu ngawujudkeun, anggerna aya Allah nu nganggerkeun. Malah aya tilu ceuk nu mikir mah. Lain dua nikmat teh, nikmat imhal katiluna ti Allah. Nu teu dicatat jadi. Eta mah hasil tiwuruk Allah anu laduni. Nikmat imhal mana ditempokeunana siksa. Datang harta nikmat, anggerna aya nikmat, urang ngagunakeunana salah. Langsung disiksa ku Allah, henteu didagokeun bisi rek tobat. Eta nikmat dicampukeunana dosa teh ni urang salah salat langsung disiksa teh kan? Henteu imhal eta nikmat imhal. Jadi tilu nikmat teh. Nikmat jelebna nikmat, angger ayana nikmat, ditempokeunana siksa. Eta nikmat tilu. Tak gitu kan. Tak di dunia jalma kusut teh sebenarnya mah hirupna kusut gara-gara teu wau teu kenal kana dunia. Tak cek sapalihna ba'dul hukama ya anjeun hirup di dunia kusut lain pedah bodoh, lain pedah fakir, komo beunghar jeung pinter. Tapi pedah anjeun teu apal hakikat dunia. Kunaon teu apal hakikat dunia teh nyaho ka Allah. Lamun anjeun nyaho Allah mah apal hakikat dunia. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nu nyaho kana hakikat dunia nya teh nyaho ka Allah. Di mana urang nyaho hakikat dunia teh ieu wujud tapi anu ngawujudkeun. Di mana nyaho dunia nu ngawujudkeun? Sabab aya nyaho ka Allah nu teu pernah diwujudkeun kudu ngawujudkeun. Allah mah ayana teu eueuh heula, ayana teu butuhkan ngawujudkeun, maka makhluk ayana diwujudkeun ku Allah. Di mana diwujudkeun ku Allah berarti teu aya tangan pangawasa, teu bogana naon jeung teu bisa naon. Makhluk sakabehna, jasadna, datiana makhluk, sifatna makhluk, pagawean makhluk, derajatna akur, asal afal Allah. Itu kabeh kan. Sawalikna Allah. Mata gara-gara teu makrifat ka Allah jadi teu nyaho dunia. Atuh cek ulama ari teu nyaho, ari anjeun hayang bener hirup jeung ulah kacau hirup mah nyaho hakikat dunia. Berarti kudu nempoan kumaha ieu melak pare mimitina kumaha. Lain kitu hakikat dunia teh. Kudu ngaji ilmu makrifat, nyaho ka Allah, sanggeus nyaho ka Allah, Allah ngawurukan kana hate urang secara laduni kana hakikat dunia. Tah kitu kan. Lain belajar heula kana dunia ka Allah teh nyaho. Iblis guruna kita. Ngaji marifat teh lah. Tuluy marifat ka Allah, sanggeus marifat ka Allah, Allah ngawurukan ka urang. Sanggeus diwurukan jadi nyaho hakikat dunia. Ieu ge beja ceuk ahli Allah. Atuh anjeun nyaho hakikat dunia teh apal-apal kana 7. Bade dicatat mah atau ulah? Siapa eta mah? Bersambung wae ge. Untung aing mun hirup
mengpangmun apa hakikat dunia supaya ulah salah memperlakukan dunia. Kudu apa hakikat dunia? Nu salah memperlakukan dunia karena itu apa hakikat dunia? Dunia dianggap hakikat hirup gara-gara teu nyaho teu wau kana dunia. Itu kan. Duit apal bungkel kana duit tapi hakikat duit teu apal kan. Apal-apal kan tujuh hiji dunia teh singkat. Ingat kan? Dunia teh singkat. Sareng lila di dunia hartina sakedeung nikmatna. Mun aya nikmatna dunia teh sakedeung, matak tong kabita teuing kudu nikmat sakedeung. Aya rerencangan jadi tuan tanah, duitna miliaran. Ajengan ngabejaan we ieu mah lain goreng sangka ka ajengan. Ngabejaan anu karasa ku abdi dunia mah sakedeung geunah. Oh, pahingan aing mah geus nyaho beja mah ti bari teh ge sakedeung. Tapi manehna mah da kieu naon ngasaan. Asa naon aing boga duit 1 juta, da boga duit pering 100.000, 200.000. Nikmat juga nanti. Boga we 1 juta, aduh bunga, nikmat kan. Tapi cenah duit 1 juta, geus biasa boga duit 1 juta, teu nikmat. Atau teu boga duit 1 juta, teu naon geus biasa aing boga duit 1 juta. Tuh, asa naon aing boga duit 100 juta. Boga 100 juta, nikmat. Geus biasa teu nikmat. Asa naon aing boga duit 1 miliar di bank ceng-celengan. Murun bunga, bener boga bunga sakedeung geus biasa mah cenah teu nikmat. Bisi teh nyawa boga 5 miliar enak. Ka cimpuri mah bejagi. Ngan boga panyakit kitu. Hirup sote abdi teh sabarena hirupna. Cager sote sapoe kudu ngadahar obat 25 watt. Kakar cager. Matak ceuk abdi sok sanu bisa nyagerkeun dibere duit ku aing 5 miliar. Oh teu bisaeun cenah. Aya nu rek milahkeun panyakit. Paham? Sok aya. Milahkeun ku aing panyakit, nyieun pamer heula. Sok cenah 5 miliar ku aing dibawa bayar tak deuleu rekening di bank aing duit 5 miliar. Sok nyieun ku anehan. Mobil geus aya di jero kaca. Ieu bumi dikocokkan kabeh. Tutup. Bareng cenah dipulus di jero mobil. Tuh cenah mobil ge pindah ku aing cenah. Oh sok cenah mah penyakit aing pinahkeun kana hayam kana domba. Aing ngecager 5 miliar dibayar ku aing. Tuh bisaeun anjing. Sok pinahkeun cicing sok peureum cenah ari ulang aing anger keneh cenah geuring. Itu komplikasi gula darah tinggi segala disebutan mah. Kudu dioperasi kudu ieu teh berobat teh kudu ke Amerika. Lain teh boga duit ke Amerika na jauh aing teh hangeutis. Duit mah loba keur mayar cenah aing saberapa miliar oge. Nikmat aja boga duit miliaran bari geuring nikmat. Dunia mah bohong aing mah geus aing teh cenah. Tah kitu kan. Ingat ya Kangnya. Mata ulah neangan kabungahan tina sabab dunia mah sakedeung salah. Bunga mah gara-gara usul ku Allah diusulkeun bunga. Gara-gara Allah ngadaikeun salat bunga, sabab dinaikeun salat ku Allah. Batu waduh salat kalah sare aing oge hayang salat. Bunga eta nu nikmat sabenerna mah kan. Boga duit bapak ripu hayang mere. Tah eta hayang mere na waktu boga duit teu nikmat. Allah ngabogakeun jeung kuring hayangkeun. Coba lamun Allah ngabogakeun tapi teu hayang mere. Aing teh hate leutik mah nya ka bapak, tapi rek mikeun duitnya. Kasih zaman perang antara mikeun jeung teu perang. Ari nu perang hatena nikmat teh. Perang batin jeung pamajikan perang batin. Adi hareupeun ungut dahar bareng sare bareng hate perang. Ya geus ripuh. Tidak ada dimensi spiritual. Coba saleh gina mah kitu tah. Ripuh lah, geus lah ulah leteng kan sok era itu. Nu kadua saeutik. Dunia teh saeutik bagian urangna.
Bener Kang, seetik bagian urangna seetik. Mentang-mentang mesekan ATM 2 miliar daharna jadi 20 piring teu Kang. Angger sapiring. Nu mesekan duit 100.000 sapiring daharna. Da leuwih ti sapiring mah geus hayang utang. Saeutik keur urangna. Boga baju 2 lomari bisa dipakai kabeh sekaligus. Disebut jama goblok gitu. Hiji banger nu keur urang bisa jadi aing maot keur di jalan ieu ku batur dipake nanti bagian urangna saeutik sehingga ta dunia matok tong kabila-bila teuing hayang loba dunia saeutik sing loba ge bagian urangna mah anger saperluna urang bener kan kalah ripu ku nguruskeun dunia nu loba akhirna ku urang teh dipake amal soleh jadi cilaka ripu ongko bagian urangna saeutik di akhirat teu kebagian naon gara-gara salah ngagunakeunana naudzubillahi min eta kurang pinter. So gitu kan. Tah ngaji kajian ma'rifatullah teh ieu nu penting mah intisari ma'rifatna kan. Eta talarana ujul kidam bako muhafatullah disilin eta. Itu intisari tina jadi akhlakul karimah nu timbul tina ma'rifatullah tah kang eta nu kudu dikaji ku urang ma'rifat. Tah jadi nu ma'rifat mah bakal kitu kan. Saeutik bagian urangna na aing kabina-bina teuing nepi ka katinggalieun salat berjamaah balas loba teuing urus harta. Padahal dipakeun aku aing saeutik wah kaliru aing. Padahal Allah nita ibadah lain tah neangan dunia. Ari dititah ku dunia mah malah dijamin ku Allah. Anu dijamin ku Allah malah diteangan hati-hati tapi nu dititah kalah dimomorekeun. Eta jalma teu ngaku sifat kaabdian rek kumaha salametna di hadapan Allah besok. Jalma teu ngaku sifat kaabdian ka Allah. Matak problem, loba masalah urusan. Beki loba dunia, beki loba masalah. Itu karyawan beki loba nu kudu diurus. Beda-beda, beki kacau pikiran urang. Entah kudu riweuh seukuran butuhna ge urang. Kebutuhan pikeun modal ibadahku usul sakukuran ge kitu. Lamun urang saukuran dahar jag-jag awak make nutupan aurat anu teu hina, da teu kudu loba harta teh kan. Nah loba-loba teuing. Kajabal mun akang rek getol neangan meunang, tapi hayang loba amal soleh ku harta. Meunang. Mereka bapak teh 100.000, aing rek usaha sing loba aing mengarah bisa 500 ka bapak. Ka fakir miskin 10 ribuan, aing rek usaha sing loba sing nyaan engkel mulus loba dunia kuring ka fakir miskin 100 ribuan. Soal lamun kitu mah teu naon. Tapi lamun nyebutkeun keur uing ek neangan supaya aing senang moal bagian urang mah ku Allah saeutik katipu nu bukti mah urang. Neanganna hanas ninggalkeun ibadah ka Allah tapi ku urang teh dipake ibadah malah mah ukur sakadar problem ngacaukeun ibadah urang nu bukti. Dituntun ku syahwatna itu nitah juhud ya kan sedap. Kabina-bina teh urusan. Eta sebagian urangna saeutik coba Kang atuh. Yen dipesakan 2 miliar can puguh keur saha can puguh dipesakan ku urang nu urang padahal sira oh sakieu nu keur ieu ya anu sasana teuing bu aing pae memeh ngadari sok kieu lah tahun hareup aing rek meuli pila di anu kos tugas yakin we tahun hareup rek hirup tanya heula diri Kang yakin ti mana sia tahun hareup rek hirup susugan macan puguh anu geus puguh we fakir miskin ripu bantu urang nyata milik urang energi eta mah marangan urang mun pemuda kawin ka mana-mana milu ini ka Mekah milu ka Mekah ngumara ka Sulawesi milu ka ditu di ditu ngadak-adak nyaahan karena naon energi spiritual nu milu maot milu ka kubur anak wajikan milu teu amal saleh milu ka kubur diinterogasi ku Allah ke di akhirat didakwa urang pertanggungjawaban amal hadir di gigireun urang amal soleh energi spiritual amal soleh urang hadir di gigireun urang ngabela urang waktu ditanya ku Allah anak mah eueuh nu baheula bebeakan neangan dunya keur anak teh talungan ieu ka aing nyatana di hadrat Allah nu lalungan mah amal soleh nu mesti pigawe ku urang anu ikhlas bener kan sing pinter hidup kan kapaham teu kan ngaji mah geus kapaham tuluy keur ulah kakara menang sabaraha menang 2 katilu hakikat dunia
Hakikat dunia sempit. Lain pembalasan kakasih Allah. Nu mata kakasih Allah moal dibalas di dunia sabab sempit dunia. Nu rek dipasikeun seueur tapi tempatna heureut. Jadi dunia lain pembalasan kakasih Allah. Jadi lamun kakasih Allah duitna loba, hirupna jadi tenang, lain eta ganjaran ibadah teh. Eta meukur sakadar sebagian liyudikohum ngasaan kana nu rek dibikeun ku Allah. Hari angeun sakatel ngasaan sok 5 piring. Satungtung senok karena satu kuya, satungtung senok. Eta mah saeutik. Salat subuh 2 rakaat lamun ikhlas husul ka Allah. Sunatna lain salat subuhna berharga daripada dunia jeung eusina. Matak dibandingkeun jeung urang anu boga harta sakacamataneun sakabupaten sorangan. Untung keneh jalma nu ku Allah didaekeun berjamaah salat subuh, salat sunat memeh, salat berjamaah. Jeung salat sunatna eleh urang teh, komo jeung salat subuhna mah. Ari urang liwat wae salat subuh. Boga dunya sakacamataneun rugi eleh kudu bisa salat subuh 2 rakaat, salat sunatna. Tapi salat subuh kan, ulah salat sunat unggul sare da geus meunang ieu gitu sa. Ulah salat subuh. Jalma nu pinter maka ngarasa hina, aing boga dunia hebat cek batur teh hebat. Hebat keneh jalma anu bisa salat subuh berjamaah. Aing segala loba katinggalan wae, inget jam 8. Paling leuwir jam 8. Salat subuh teh ngan lain dina waktuna ieu teh kunaon ku Allah ditulungan. Matak aya tanda-tanda kan dina hadis riwayat Muslim. Ya, aya tandana jalma munafik disusahkeun salat asar kan jeung salat subuh. Jalma munafik, salat asar hese, salat subuh hese. Ciri jalma nu munafik. Itu lamun jalma hese salat subuh eta ciri munafikin eta kan. Dari jalma anu ahli Allah mah digampangkeun salat eta teh. Itu yang mau hari lohor mah ayo jam 11, jam subuh jam 8. Ku Allah dipohokeun yang ngalarek hudang aya syariah jam 12 aya jam 8 ngar salat subuh lampang deui itu ditulungan ku Allah. Naudzubillah min itu. Opat kan. Dunia mah terlupakan. Sok poho karena dunia. Sing ingat dunia terlupakan. Jalma keur ngora sagala loba. Pas geus kolot sangsara. Aya jalma nu inget si ieu teh keur ngora nama anu urang hormat we da keur ngora nama beungar sih. Teu nempu ayeuna we paduli teuing. Bener kan? Paduli teuing. Nu bari tos ieu beunghar teu perlu we. Malaikat naros ka ahli neraka. Hei ahli nar. Sabaraha tahun sia hirup di dunia nepi ka ancalang-ancalangan di neraka kieu. Teu boga ibadah saeutik-eutik can maneh sapoe. Ngajawabna teh sapoe. Pohonya urang ge sok poholin. Dunia terlupakan teh bener sok poho kan? Poho. Aduh aing asa cikene ngadu kaleci areupeun masjid ieu budak keneh geus 3 inju aing ayeuna. Bener kan terlupakan. Eta dunia kan sing ingat. Nomor kelima kan. Dunia jeung perkara nu aya di dunia sok ditinggalkeun atawa ninggalkeun. Urang beunghar. Urangna aya keneh tapi beunghar geus leungit, sangsara pakokol. Bisa jadi, bisa jadi. Nah. Urang beunghar, loba keneh malah beuki beunghar. Urangna mau ditinggal. Ngurus perkara rek ditinggalkeun deui mah. Ngurus mah perkara nu rek disampeurkeun. Urusan akhirat tadi dunia teh kudu ngurus kehidupan akhirat sing bener. Sabab itu merek disampeurkeun ieu merek ditinggalkeun sederhana we ngurus rek ditinggalkeun mah. Ya bang ngurus di dunia nu di akhirat diurus. Kurang pinter kan. Bodoh hate. Kurang otakna pinter da profesor malah.
gitu kan. Nomor kagenep nu urang nate nu geus ditasarufkeun di jalan Allah eta hakikat dunya sih. Udah apalah hakikat dunya nu geus digunakeun ku urang di jalan Allah eta anu jelas milik ulang. Nu bakal merengan urang ti dunya nepi ka akhirat. Nu didahar ku urang nu dibikeun ka anak urang, ka inju urang can puguh eta rek manfaat ke urang. Malah bisa jadi siksa pikeun urang. Gara-gara urang mangolikeun hiji tempat atau orang mungkin alat bikin ulin ke anak jadi eureun salatna ikut andil dina ninggalkeun salat nu jadi kolotna. Naudzubillah min teu manfaat eta harta. Kudu cerdas urang teh. Nomor 7, ad-dunya darul imtihan. Sing ingat hakikat dunia cobaan ti Allah. Tidak melihat latar belakang ngaran di dunia maka kabeh dicoba ku Allah. Nu pinter, nu bodoh, nu beunghar, nu pakir kabeh dicoba ku Allah. Turunan alus, turunan goreng kabeh dicoba ku dunia. Nu teu lulus cilaka, nu lulus alhamdulillah. Nu penting rek beunghar rek pakir, rek bodoh rek pinter urang termasuk jalmi anu lulus yang hareupan cobaan ti Allah. Eta ulah mikiran beunghar fakirna tapi kudu nu jadi perhitungan urang aing lulus henteu. Jalma fakir lulus menang ridho Allah. Jalma beunghar lulus menang ridho Allah. Teu lulus boro-boro turunan goreng, turunan alus ge cep Kanaan. Ulah si Kanaan nyebutna nghargaan bapana nabi. Eta cep Kanaan rupa kasep. Pinter profesor. Pangkatna profesor. Dundiana sakilo deui ceuk bejana cenah jalan ka imahna ditaretes inten. Turunan alus ngan teu iman teu lulus ujian. Bener kan? Harta kapinteran kakasepan wibawa turunan alus pakai sombong ka Allah. Teu lulus ujian. Nu teu lulus cilaka di dunia mah tidak melihat latar belakang. Nu teu lulus cilaka, nu lulus salamet menang ridho. Mata menjadi pikiran ulang hitung boga jeung teu boga, beunghar jeung fakir, bodoh jeung pinter. Nu penting aing lulus teu ujian. Nah, gitu kan. Kapaham teu kan? Nah, aku bisa paham kan. Kulantaran kitu ieu dunia mata ulah cinta kana dunia ka Allah cinta mah. Lamun cinta kana dunia rantaskeun ka Allah, cinta kana harta. Kunaon? Resep kana harta karena harta kukuring rek dipake modal pikeun ngahasilkeun ibadah husul supaya Allah ridho ka kuring. Eta lillah, cinta harta lillah, cinta kebajikan lillah, lillah hebat maka. Ulah dibagi-bagi, ari cinta bisa dibagi teh. Lain ke cinta nu bisa dibagi mah cinta palsu. Cik, Pak, ari cinta kebajikan seberapa persen? Kabudak seberapa? Bagikan ka budak 60, ka pamajikan 20, ka mitoha 10. Lain cinta bohong eta mah. Maunya cinta bisa dibagi, lain cinta. Lu bisa dibagi mah. Ada cinta maka ka pamajikan 100%, ka anak 100%, ka tetangga 100%, kabeh 100%. Ka mitoha 100%, ka indung bapak 100%, mata teu bisa milih. Itu di saat kita mencintai maka kita bisa milih. Anu bisa milih malah lain cinta bohong. Cinta mana kasih anu cinta pilih jeung si ieu teu bisa milih. Kajian cek batur hebat ge. Pokona mah cinta itu buta. Wah, nu sajen mah buta teh artina kan teu bisa ketempon sajen. Cinta itu total. Maka orang yang mencintai tidak mampu memilih. So, urangnya ke anak kabeh bisa dipilih mending maut nu kadua heula nu katilu bisa milih teu mun bisa ulah kabeh ge sabab sarua cinta 100%. Cinta itu total maka orang yang mencintai tidak bisa memilih. Cinta ke Allah total bisa milih ka genderowo hayang kita ka Allah ieu moal bisa ka Allah hungkul buta nu sajen mah eueuh nu matak aya makom majdub makom pana makhluk Allah wujud maka cinta itu total tidak bisa memilih. Cinta itu buta bener kan
Maka kulantaran buta kan anu cinta bisa ngabagikeun eta kacintaan teu bisa. Kulantaran cinta itu buta, maka teu bisa ngabagi cinta. Cinta itu gila kan? Bener gila, gila. Jangan ulah kadinya sia teh sangcara persetan dengan anak. Lu penting aing kudu jadi we heula, bener kan? Ditentang inung bapana kabeh itu. Itu kan, cinta itu gila, gila. Edan, ari nu kaedanan, matak anu ku Allah ge cinta ka Allah, kaedanan ku Allah. Sagala pikeun Allah. Eka mana ngaji ribu-ribu hujan, aing teh hayang meunang, hayang papanggih jeung ridho Allah. Matak ribu ge kajeun. Matak orang yang mencintai sanggup dikuasai oleh orang yang dicintai. So kan, cinta ke Allah sanggup dikuasai ku Allah. Cek Allah salat sia. Cek Allah cicing. Mau mikir, nu mikir heula mah lain cinta. Cek Allah sia salat, ke heula euy kunaon mah teh lain cinta apa lain. Anu cinta maka teu bisa tara mikir heula. Buktina mana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cek Allah Ta'ala, Ibrahim pencit anak anjeun. Mikir lah Nabi Ibrahim kan? Teu mikir. Ngan aing bisi setan hungkul nu ditanun ti Allah mah aing mah mikir. Sakali dua kali, wah ti Allah bener. Teu anta parah, mawa peso dibawa budakna dan ditahan Allah. Itu apaleun Ibrahim eta peso moal teurat? Capaleun kan? Paeh anak aing teu apaleun. Kunaon atuh make dipencit? Heuda Allah kakasihna nu ditahna. Aing mah dititah ku kakasih aing mah persetan dengan akibat. Rek leungit anak aing pae kajen teu bener penting nu dipikat cinta ku aing anu ditahna bener. Kerese dipencitan. Ditulungan ku Allah balik ka imah geus mapageun Ismail ti imahna. Alhamdulillah. Nabi Musa, alqi asoka ya Musa. Tanggalkan tak itu anjeun Musa, mikir lah Nabi Musa teh. Kapalan ditanggalkan rek jadi jalan, itu Musa teh. Ngan Allah nitah nunggukeun itu kana lautan. Alki asoka ya Musa, teu mikir deui, kotruk ditanggalkeun. Bang jadi jalan. Teu apal akibatna kan? Kumaha Musa lamun ditenggelkeun eta ka jadi tsunami ka maneh persetan dengan akibat tidak mau tahu akibat yang penting aing dikuasai mahbub ridho. Benar anu cinta maka maka cinta itu gila, cinta itu buta, cinta itu total. Tidak mampu memilih, benar kan? Tidak mampu membagi, itu persetan dengan akibat. Sanggup dikuasai ku mahbub. Mulai mikir deh, sholat kok siap mikir mun sholat kok beungar kekara. Eta mah lain cinta kalau aing karena cinta ke Allah, cek Allah kudu nasulkeun harta jangan Allah mal mikir tasarufkeun langsung. Mata Allah nita oge alus sabab wa antum la ta'lamun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ulinga kana akibat anjeun mah teu nyarahong. Persetan aing dengan akibat tangtul dah ku Allah akibatna alus nu dicaram ku Allah akibatna goreng cek Allah ulah aing cicing kajeun ngaringkus maneh bari curi balas hayang. Gitu cek Allah kudu aing mung dipaksa ku aing kajeun sedekah bari gedeg curi balasnya ambileun. So eta cinta gitu ngaranna. Mikir heula mah cinta palsu. Jadi urang teh jigana ka Allah teh loba cinta palsu nya. Sabab mikir heula 100 1000 mikir aing boga segitu bet geus langsung persetan dengan akibat. Aing jadi pakir dah teu perlu pakir rek naon ge. Ribu kajeun sabab ridho dikuasai mahbub. Itu terus nah jadi takun cinta itu kan. Gitu kan. Nikmatul ijadi wa nikmatul imdad wallahu a'lam.